Bismillahirrahmanirrahim. Mangga lajengkeun deui ngalogat sarah kitab Sulamu Taufik dina channel YouTube Abu Napisah. Paslun hartosna ari ieu eta pasal sahiji pin najasati anu tetep ieu pasal buat mertelakeun najis wa kaifiyati izalatiha sareng mertelakeun pertingkah ngilangkeunana najasa. Wa min suruti sholati sareng eta tetep tina pirang-pirang syaratna sholat atau harotu ari suci anin najasati tina najis pil badani dina awakna hatta dakhili anpihi malah jero irungna ieu jalma au pamihi atawa cangkemna ieu jalma au ainaihi atawa dua socana ieu jalma au udunihi atawa cepilna ieu jalma wasaubi sareng dina bajuna ayil malbusi tegesna anu dipake min saubin tina baju wa goerihi sareng salianti itu saub wa illam yataharrok sanajan henteu usik-usikan itu malbus biharkatihi ku usikna ieu jalma wal makani sareng dina tempatna wa huwa sareng ari itu makan eta ma perkara yulaki anu antel itu ma sayan kana perkara min badanihi anu tetep tina awakna ieu jalma au malbusihi atawa perkara anu dipake ku ieu jalma liqauli ta'ala karena dawuhan Gusti Allah Ta'ala waruzza fahjur waruzza sareng kana najis pahjur mangka kudu nyingkahan waruzzu sareng ari lapan arruzzu eta annajsu najis wal mahmuli sareng perkara anu dibawa lahu ku ieu jalma palau hamala mangka lamun mawa ieu jalma mustajmiron ka jalma anu meper bisolatihi dina salatna ieu jalma batolat mangka batal itu salat idlah hajata karena henteu aya pangabutuh eta maujud lihamlihi kana mawana itu mustajmir piha dina itu salat sawaun sarua bae kana kabuktosan saha alhamilu jalma anu mawa eta mustajmiron jalma anu meper mustanjian atau jalma anu susuci amal qobdu anapun ari nyekelan mustajmir patab tulu mangka eta batal bihi kusabab itu qobadu naon sholatul mustanji sholatna jalma anu susuci dunal mustajmir bari teu batal sholatna jalma anu meper sawaun sarua bae kana kabuktosan saha alqobidu anu nyekelan eta hada ieu mustanji au hada atawa ieu mustajmir litisolihi karena antalna ieu mustanji bimuttasilin ka jalma anu antal binajin kana najis hilapan halna nyulayaan liman ka ulama kola ngadauh itu mantab tulu kana lapan tab tulu batal naon sholatul mustajmir sholatna jalma anu gawe meper ida qobado di mana-mana nyekel alaihi ka itu mustajmir saha al mustanji jalma anu susuci apa da maedahkeun dalika kana itu kaul saha atiyatu syekh atiyah pain lakot sareng lamun ngeunaan huka itu musolli ail musolli tegesna ka jalma anu salat naon najsun najis au lako atawa ngeunaan itu najis ain najsu tegesna najis ya bahu kana bajuna itu musolli au mahmulahu atawa kanu dibawa ku itu musolli batolat mangka batal naon sholatuhu sholatna itu musolli ila ayul kia angin lamun ngalungkeun itu musolli hu kana itu najis
ayin najsa tegesna kana najis bikol saubin ku nyabutna baju min goeri kobdin kalawan henteu nyekelan wala hamla sareng henteu mawa eta maujud lahu kana itu najis sawaun sarua bae kana kabuktosan itu najis eta rotban base au ia bisan atawa anu garing au yun fido atau ngeprikeun itu musolli hu kana itu najis min goeri dalika kalawan henteu itu kobdu aedon deui ida kana di mana-mana kabuktosan itu najis eta ya bisan anu garing halan dina pada harita bisyariatin tegesna gancang qabla mudhi aqalli tumaninati sholati tegesna dina samemeh ngaliwat pangsa eutik-eutikna tumaninah dina salat palatab tulu mangka henteu batal itu salat au yakunu atawa kabuktosan itu najis ayin najsu tegesna najis eta mapuan anu dihampura naon anhu itu najis kadami jurhihi sapertikeun getih tatuna itu musolli bidomil jimi kalawan didomahkeun jimna palatab tulu mangka henteu batal itu salat li umumil balwa karena ngumumanana balai bidalika kalawan itu jurhihi wa masakotil ihtiroji sareng karena mangamasakat-keunana gawe raraksaan wa mahalul afwi sareng ari tempatna dihampuraan nidami jurhi tina getih tatu ida kana di mana-mana kabuktosan itu dam eta qolilan saeutik amma ida kana anapon di mana-mana kabuktosan itu dam eta kasiron anu seueur paing kana mangka lamun kabuktosan itu dam eta min nafsihi tetep tina dirina itu musolli payu pak mangka eta dihampura naon anhu itu dam aedon deui wa ingkana sareng lamun kabuktosan itu dam eta bipilihi tetep ku pagaweanana itu musolli au bipili ma'dunihi atawa ku pagaweanana jalma anu diidinan ku itu musolli kaan asaro sapertikeun lamun mencet ieu jalma adam la kana bisul lam yu pa mangka henteu dihampura naon anhu itu dam qala ngadau saha as-Sihabur Romli Syekh Sihabur Romli fi syarhi mandu mati bni imad dina syarah mandu mati bni imad watu ropu lapad watu ropu sareng dikanyahokeun naon al qillatu saeutikna wal kasrotu sareng seueurna bil adati ku kabiasaan pama mangka ari perkara yako anu tumiba naon atal tuhu bobolokot bihi kalawan itu magoliban dina kabiasaanana waya suruh sareng hese naon al ihtiroju gawe raraksaan anhu tina itu faqolilun mangka eta saeutik wa masareng ari perkara zada anu ngaleuwihan itu pakasirun mangka eta getih seueur li anal aslal afwi karena sanyana asalna dihampura eta innama asbatna pastina netepkeun kami hukana itu asal li ta'adzuril ihtiroji karena udur gawe raraksaan intaha paragat itu kaul wa yajibu sareng wajib naon izalatun najisin ngilangkeun najis lam yu'fa anu teu dihampura naon anhu itu najis minal mahali tina tempatna min saubin nyatana baju au badanin atawa awak bi izalatil aini ku ngaleungitkeun jentulna atawa datna wal murodu sareng ari anu dimaksud bil aini ku lapad ain eta ma perkara qobala anu malawanan itu al hukmiyata kana najis bangsa hukmiyah
payas mulu mangka ngurung itu ma al ausopa kana pirang-pirang sipatanana kama sapertikeun perkara kola anu ngadauhu kana itu ma saha Atiyah tu Syekh Atiyah. Walidalika sareng karena itu payas mulu kola ngadauh saha al musonnipu musonnip min to'min kana lapad min to'min. Min to'min nyatana rasana walaunin sareng rupana warihin sareng ambeuna bil ma'i kucai al mutahhiri anu nyucikeun itu main. Palatakpi mangka teu cukup. Palatakpi mangka henteu cukup itu izalatun najsi binari ku seuneu wala birrihi sareng teu cukup ku angin. Wa'lam sareng kedah terang anjeun annastirota izalatin najsi kana sanya na nyaratkeunana ngilangkeun najis eta indal imkani tetep dina nalika imkan ngaleungitkeunana hatta lau tawakopa malah lamun ngadago naon dalika itu izalatul ain ala hisi kana dikerik au korsin atau digosok au asnanin atau make daunan au sobunin atau make sabun wajaba mangka wajib itu madkur. Wa ila sareng lamun henteu lau tawakopa kana mangka kabuktosan itu madkur eta mustahaban anu disunatkeun. Pain asuro mangka lamun hese naon izalatul laoni ngilangkeun rupa wahdahu hal naungkul itu lawan kalaoni dzamil haidi sapertikeun rupa getihed awirrihi atawa ambe wahdahu hal naungkul itu rih karo ihatil khomroti sapertikeun ambeuna arak al atikoti anu asal itu khomroh waba di anwa'il goiti sareng kana sapalihna ambe warna na tai lam yadurru mangka henteu madarat non baqouhu tetepna itu rih lidoruratin karena madarat payasiru mangka jadi itu mahal eta tohiron anu suci hakikotan dina hakikatna lanajsan teu najis puan anu dihampura naon anhu itu najis hatta lau asoba nepi ka lamun keuna hu kana itu mahal naon balalun babaseuh lam yatanajas mangka henteu najis itu mahal. Wala parko sareng henteu aya bedana eta maujud bainal mughalladoti antara najis mughaladoh wa ghairiha sareng salianti mughaladoh wa ini jetamaa sareng lamun narima kumpul naon alaunu rupa warihu sareng ambe dorro mangka madarat itu ijtima lidilalati dalika karena nuduh kenana itu lawan sarengri ala baqoil aini kana tetepna najis ala baqoil aini kana tetepna datna najis palayat hur mangka henteu suci naon al mahalu tempatna wa in baqiya sareng lamun tetep wa in bako sareng lamun tetep naon ato murasa wahdahu hal naungkul itu to'mu yadurru mangka madarat itu bako aedon deui lima karena perkara zakaro nyaritakeun musannif kana itu ma apada maedahkeun dalika kana itu kaul saha ar-Romli Imam Romli fi syarhil hidayatin nasih dina sarah kitab hidayatin nasih wal hukmiyatu wallahu a'lam bishawab.